Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillahi alaika wa ala alika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, aghithna aghithna aghithni sari'an bi'izzatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini, dina kesempatan wengi ieu, urang ku Allah subhanahu wa ta'ala parantos dipaparinan nikmat luar biasa. Nikmat tiasa ngalangkahkeun dua dampal sampean ka tempat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Dengan niat kita tujuan tolabul ilmi. Kenapa saya katakan ini nikmat yang besar? Kadang-kadang kita salah kaprah Pak Ustadz. Boga duit 10 juta kuat melotot, alhamdulillah nage, alhamdulillah. Kabuli motor anyar, kredit. Asa menang nikmat. Budak gajihan. Tigarmen bejana ti global deket global. Bunga alhamdulillah. Padahal sejatinya nikmat yang besar bukanlah nilai rupiah. Nikmat yang besar bukanlah nilai apa? Duit, imah gedong. Tapi nikmat sejati saat hati kita ingat ke Allah, batin kita ingat ke Rasulullah, fisik orang ibadah ka Gusti Allah. Komo-komo mangrupa tolabul. Orang mau sholat, daek ibadah puasa, daek sedekah, tapi tanpa ilmu semua rudat Allah tolak, saudara. Arek ungku-ungkuan 1000 rakaat make ilmu mau diterima ku Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, ari sholat pada daek tolak ilmu hese. Kiditu. Awal nanti dia. Betul nggak? Hese. Berjamaah Jumatan penuh nggak? Jumatan penuh tak? Berjamaah maghrib penuh tak? Mingonan? Alhamdulillah penuh kucang. Alhamdulillah. Makanya saat ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kita kumpul, kita talab ilmu. Saya tanya sama Pak DKM, di sini Jumatan penuh. Ari ieu masjid jame, air Rajaban sakil ayeuna hebat. Alhamdulillah. Karena di akhir zaman Pak Lurah, yang hebat itu adalah yang sedikit. Thullatun minal awwalin wa qalilum minal. Di akhir zaman orang yang senang agama, orang udah talab ilmu, saeutik. Tapi
yang sedikit itulah yang akan mendapatkan pandangan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna urang patut syukuran minimal ngucapkeun kalimah alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dua, satu di alam dunia abah bapak sadayana mudah-mudahan harapan orang di alam dunia sing ditakdirkan tepi ka makbaroh baginda Rasul, amin, sing tepi ka kota Madinah, sing bisa sholat di Raudhah, sing bisa mengucapkan assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ya habiballah di depan makamnya baginda Rasulullah SAW, amin ya Allah ya Rabbal. Di alam akhirat tujuan kita apa? Mendapatkan syafaatul uzmah, amin ya Allah ya Rabbal. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, hapunten ku abdi moal disebutkeun hiji-hijina. Ti dieu mah seueur ulama, seueur kiai, seueur para asatid, banyak yang ngisi pengajian di Masjid Jami' Al Anwar. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru urang nu nembe pisan memberikan sambutan oge sadayana urang doakeun kiai urang, ustad urang, mualim urang sing panjang umur, sehat wal afiat, sing tambah barokah, sing balaleunghar. Sabab beung ustad enak kudu beunghar. Asli Kang, kudu beunghar. Kudu beunghar ustad enak mah. Kudu supaya apa? Memberikan contoh. Heupan jadi ustad apa dudingan wae Pak Kades. Hayu urang sodako, nganita sodako we ustad mah. Ada ustad henteu paribasa masyarakat. Nyaho ilmu ge sodako, saudara. Betul enggak? Kudaek mere ilmu nya sodako ngan urang biasana karasa sodako teh kudu duit. Urang doakeun si baleunghar amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing tambih-tambih istiqomah. Yang saya hormati keluarga besar daripada DKM Masjid Al Anwar, wabil khusus kesepuhan, mudah-mudahan para pengurus DKM Masjid Al Anwar ku Allah sing tambih-tambih istiqomah. Segenap aparatur pemerintahan, alhamdulillah di sini ada Bapak Kades. Bapak Kades orang doakan mudah-mudahan ku Allah diparinan karunia dengan lancarkeun ngajalankeun jabatan pemerintahan anak. Ku Allah dimudahkan setiap urusan anak. Mudah-mudahan ia jabatan sing nyenak maslahat dunia sareng akhirat. Segenap panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi yang sama-sama hadir, wabil khusus ibu-ibu di dapur sararibu masih keneh anu takolan, masih keneh piring murag. Eta ibu-ibu mah masya Allah keur marhaba ge eta non kuat nyereng. Berarti sibuk keneh olah. Mudah-mudahan ibu sing panjang umur, sing barokah, sing jadi istri-istri anu solehah. Teu hilap pengatur waktu, penata acara, da pangarsa punten panggagahna peuting ieu saha? MC. Saha nu wani tah palurah coba? MC, cek MC palurah sambutan naik. Lamun di orang ku MC naik mah palurah. Moal eta ustad ditah naik ku MC. Bapak ge bisa naik ka dieu. Atuh abah ge hayang naik heugae. Ngan rek nanaonan. Laras urang doakeun MC sing tapi barokah amin. Ieu terkhusus ya tim kameramen masya Allah luar biasa, kanan aya kiri aya. Anu kameramen mah serius. Batur seureung ge kieu we mana mah. Besi oyag, ban besi oyag. Tuh aya nu montok mah kaciri teu kuat hayang seurir. Cenah alhamdulillah. Ieu mudah-mudahan sing jadi pahala amin. Ya Allah ya Rabbal. Nepangkeun nami abdi Andi Panarosan ya. Pondok pesantrenna Pondok Pesantren Al-Qur'an Syifaur Rahmah. MC san koordinasi Pondok Pesantren Panarosan cenah. Oh, alhamdulillah. Alamat di Gunung Endut, Kampung Cipasung, Kecamatan Kelapa Nunggal. Mungkin ibu bapak sudah pernah lihat saya. Alhamdulillah saya palurah aktif di dunia televisi. Sejak tahun 2016 saya mengisi di media televisi. Saya paling lama kontrak sampai saat ini dengan Indosiar. Alhamdulillah dengan Indosiar saya masih sayang. Kemarin sinetron saya terakhir di Magic 5 season pesantren. Kalau di iNews TV Sabtu Minggu Cahayati Indonesia, di TPRI saya ngisi subuh di Serambi Islam TPRI. Kalau di TV One di program digital Tanya Ustad.
di Trans TV ngisi insert kalau ada program-program keagamaan. Insya Allah saya tujuan di media televisi, tujuan anak Pak Kades, tujuan anak dakwah. Lain jadi hayang artis lain, Pak Kades lain. Dakwah. Dakwah. Ngan duitna gede. Eta mah bonus, Pak Ustad. Eta mah bonus. Alhamdulillah. Jadi menghadapi kayak gini alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Insyaallah di Ramadan sekarang saya ngisi juga di program masih sinetron merangkai kisah indah yang semasa saat ini masih tayang. Insyaallah program Ramadan saya ngisi di program khusus Ramadan. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Geus jam 10 Pak Kadesnya tong lilating ngaji manya. Pokok nama tong nyebut lastu jam 11 kena nyatu wae orangnya panggil ampun can naon kena nyatu wae entong ge jamaah ustad gaya habis cadang-dang lapar gitu lapar ngancan aya di bang buras we opat siki diganyol Pak Kades untung aya buras eusina oncom anu nyeun buras eusina oncom geus kamanfaatkeun alhamdulillah orang ngaos nya Pak Kades kan ning keneh pondok pabari asupnya daripada panjang acos-acosan Pak Kades daripada corang mau berjam-jam tapi ning keneh bentar tapi insya Allah manfaat ilmu urang niatan urang sot enang niatan tolab ilmu karena belum tentu besok lusa kita masih tolab ilmu lares teu ayeuna urang teh sacalik ieu pangarsa can puguh minggu hareup mah can puguh karena kenapa usia itu urusan Allah Subhanahu wa taala musibah di mana-mana coba nu kena banjir kena longsor urang mah orang dia ya alhamdulillah abah sawah aman kali urang aman kene jalan erakon di beton ngan abdi ngahegak capek Pak Kades panitia salah konfirmasi tenang cenah Pak Ustad saya kan naros ka Pak pangersa Pak Ustad Pak Asep Iskandar pangersa jalan aku maha nanti dijemput sama motor Pak Ustad oh siap enggak saya jalannya enak apa enggak saya kalau jalannya lecet cuma letak saya mau bawa jeep yang 4x4 cek abdi wios di motor we geus tepi teh ka masjid dirinya nu ngajemput aing nungguan we kieu akhirna leumpang berapa menit lah paling 5 menit 20 menit engap Pak Kades engap untung jalanna herang tepuk tangan buat Pak Kades alhamdulillah mudah-mudahan Pak Kadesnya engke mah ngegedean amin asup bus ka dieu yakin asup teu bisa parkir cicing we ti dieu beusna alhamdulillah urang aos Bismillahirrahmanirrahim geunaheun teh eungap teu biar aku eungap teh alhamdulillah geunaheunnya ieu teh cara beja nama sound system anyar dadakan itu Masya Allah alhamdulillah barokah bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah toh emak mah riweuh aing mah keur ngaji ge kela oh ayaan kehalangan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sabar sabar narunguan geura tenang we nya Pak Kadesnya insyaallah bismillahirrahmanirrahim lailam minal
innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Raoseun eueuh raoseun. Kunaon mau kae raoseun kunaon? Nah, eta ku seni nyahuan mah. Apa makan kalieu we. Alhamdulillah kusen sabab ku seni mah raos leres teu. Tadi remaja masjid masyaallah. Marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban geunaheun coba lempeng marhaba ya nurul aini moal aku yakin Pak Kades moal ulah eleh ku tukang tahu bulat ge laku make seni Pak Kades. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an gurih tuh apal sabab geus biasa make seni nyoy cenah. Coba dang tahu bulat tiisen tahu bulat digoreng dadakan 500-an meuli moal teu hayang seneng cacingeun ban kitu. Berarti pakai kembali ke laptop. Nah, Wihande neraskeun pangersa tadi. Urang memperingati peringatan Isra Mi'raj ti Umi Tawis kampung naon? Heulah urang kampung ieu nya. Ngayakeun muludan ece ngayakeun rajaban ece sabab dina hatena boga lamun ece jeung bapa jeung pemuda teu boga iman mustahil rek ngayakeun rajaban. Kenapa saya katakan? Sabab memperingati Isra Mi'raj adalah bentuk keimanan. Lawan eueuh iman rek percaya moal Rasul non Isra di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil terus ngapung ka ila sidratil cek asup akal moal sabab orang percaya sabab orang iman nu menceritakan Al-Quran orang yakin yuk orang naon orang ngayakeun peringatan Isra Mi'raj tujuanana naon tujuanana supaya warga Masjid Jami' Al-Anwar nambah keimanan geus nambah iman berarti nambah daek ibadah pan haram Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ti masjid ka mas jelaskeun tadi. Cuma saya akan sering menunjukkan sedikit aja Pak. Nanti kita kaitkan dengan sholat. Di surah Al-Ma'arij Umi Bapak hadirin rahimakumullah Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya hulang heula geuningan jawab Allah teh. Ieu teh gara-gara emang Pak punten, ceuk punten, mak punten nya. Da bapak-bapak mah semangat ngaji di mana udud. Eueuh udud mah ti iseun bapak-bapak mah. Beda jeung ibu-ibu. Ibu-ibu ngaji itu modalna duit. Arek pangajian teu make duit teu jadi. Sabab ibu-ibu mah ahli sedekah. Mekel 10.000, sedekah 2.000, 8.000 jajan. Gede-gede jajan. Bapak-bapak jentaing teu mau duit asal nawa 2 batang ngaji deuh semangat ari ngaji mau udud bang beak udud nunutan tiditu bah tiditu tidi mah henteu tuh ulah sok bejakeun Kang ulah henteu tidi mah insya Allah la ilaha il Muhammadur Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Cek Gusti Allah Pak
dina surah Al-Ma'arij ayat ke-18 mangga dibuka bilih abi lepat. Yang namanya sifat manusia itu yang pertama apa? Halua, jalmi masok ngeluh, sok loba nyalahkeun. Urang tani keur alus alhamdulillah. Heuh contoh, kijore ya Allah kieu-kieu teuing. Mancing menang loba alhamdulillah. Teu meunang nyalahkeun umpan. Upana goreng lain orang keur sial poe ieu mah nyebutkeun sial. Itu sifat banu. Jadi lamun ibu jeung bapak boga pamajikan sok ngeluh tong aneh. Kenapa? Sabab ibu-ibu mah sifatna sok ngeluh sareng bapak. Betul enggak? Itu sifat manusia. Ngeluh itu sifat manusia. Jadi kalau ada orang suka ngeluh jangan aneh. Itu Allah katakan innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan heupan jelema mah hese syukurna pangarsa. Duh, keur can boga usaha, hayang boga usaha. Keur can boga kebon, hayang boga kebon. Keur can tani, hayang boga bibit. Geus teu bibit, kurang keneh we. Eta sifat manusia. Ulah ibu-ibu ka bapana minta duit. Pak, atuh ayeuna mah sapoe teh atuh ulah leutik teuing 2 juta atuh. Cek bapak podaran aing lah 2 juta. Atuh gede-gede teuing nya. Dibere aya deui kudangna. Sifat manusia. Halua. Jadi aya jelema ngeluh tong aneh. Ngan zaman kiwari mah rada jelema ngeluh na status. Aya masalah nyeun status, meuni harianeun nya. Cenah. Atuh kabaca ku saantara dunia. Sekarang itu gampang nyindir jelema teh dina status we. Tapi jangan aneh halua. Wa idza massahu syarru jazua. Manusia sifat yang kedua kalau oleh Allah diuji dengan keburukan, manusia mah jazua sok ngarasula. Sok ngarasu. Bener teu? Oh, entong ge sifatna urang lah Kang. Si Andi Panorosa cek batul kiai pimpinan pondok pesantren, ngarasula mah kok Allah sifat manusia. Bener. Diberi musibah ya Allah kieu-kieu teuing. Bener teu? Ngan untungna orang mah orang Sunda. Untung. Budak labuh, ya Allah, budak labuh ngan untung tibang labuh. Nyaho geus labuh, untung keneh wae. Orang Sunda tah. Berarti orang Sunda mah orang yang pandai sok loba keneh Bu, bapakna katabrak ngan untung jati bang getihan. Nyaho getihan untung keneh wae. Nu untung mah katabrak teu keuna. Atawa katabrak teu keuna menang duit, untung. Eta orang Sunda, Allahu Akbar, untung orang Sunda mah. Laras bahnya Allahu Akbar. Itu Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yang ketiga, wa idza massahul khairu manu'a. Tatkala ku Allah ieu orang jamaah Masjid Jami' Al Anwar dibere rezeki ku Gusti Allah. Sifat yang ketiga manusia naon? Manu'a. Manu'a lain munu'u lain. Ingat kena munu'u orang dia mah manu'a. Manu'a teh naon? Jelema merepet jahe buntut kasiran. Naon kitu ngaranna? Koret. Resep teh kanu koret. Nu koret kita resepan. Itu mah koret, mah enak koret. Bener teu? Tapi jangan aneh. Mantan tika DKM, urang memperingati Maulid Nabi Isra Mi'raj. Sedekah untung. Saya jelasin sedikit. Dina kitab Nasailul Ibad aya dijelaskeun. 4 bagian. Mak 5 dangukeun 5. Bab sedekah ieu. Supaya lah karoret. Koret teh biar awe koret. Penyakit hese. Koret. Kiai au cayan koret mah ya. Atuh mun cayan au cayan acara kiai. Pira kudu ngaleg halak itu jauh ngaleg ngadi hareupeun anak atuh. La ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Tenang Kang, ada ngaji mas santai ulah tegang teuing nya Pak Kadesnya. Tong tegang teuing. Tuh. Kenapa saya katakan orang yang bersedekah untuk kegiatan peringatan Isra Mi'raj itu untung? Dina bab sedekah umi aya pahala 10%, aya pahala 80%, aya pahala 800%, ada pahala 100.000%, dan ada pahala 800.000%. Mana pahala 10%? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbagi kebaikan, urang merek kabatur, tapi tanpa utur, lain fakir, lain miskin. Jelema nu babagi we, jeung tatangga saling bebagian, maka dikasih pahala 10%. Yang kedua, orang barang bereka saha, barang bereka kadulur, barang bereka fakir, kamiskin, maka menang pahala baraha 80%. Lamun 1000 dikali 80 baraha. Ari ngitung apal gintar. Alhamdulillah. Nu katilu sedekah jeung saha? Sedekah ka yatim, ka piatu, tah urang sedekah. Kerabat terdekat bere pahala baraha 800. Tadi mah 700-nya. Ieu mah aya nu 800. 800. Mau 800. Coba 1000 ke 800, 800.000. Lamun jang raja badana mere baraha 100.000. Panjang nol gitu mah yakin. Untung teu, untung teu. Untung hadirin Masya Allah. Yang kelima, sedekah ka kiai, sedekah ka ustad, kanu anggap guru ku urang, kamu alim, maka pahalana 800.000. Untung teu? Ustad untung jemaah untung. Bener teu? Lamun ka kolot 100.000 pahalana. Kali berbagi ya, osoknya kepasihan kasepuhnya. Kasepuh ge sami sedekah. Kita punya orang tua aya rezeki ieu masihan ka sabulan 100.000, 200.000, kadang 50.000, pahalana 100.000. Kenapa? Sedekah ka ustad, ka kiai, ka guru 800.000 pahalanya. Kenapa? Orang mual apal ibadah, mual apal bab sedekah, mual bab muamalah, mual apal tanda ngahormat ka indung ka bapa tanpa jasa para alim ulama. Mantakan gede badag ku kituna cenanya budak ka ustad mah pahala ge badag ieu nya urang meleutik we meneh tah salah eta teh palebah keropak datang teh leutik nu lecak teh ya Allah ya Rabbana diucek-ucek heula alhamdulillah tuh masya Allah. Ayeuna jang rajaban hadirin sedekah. Kenapa saya katakan untung? Sabab tuh berkat geus dibagikeun. Aya dibawa teh, dibawa lu ka rumah pan ieu sedekahna. Anu boga dulur kadahar keluargana berarti 10%. Oh, ieu mah katuang ku jalmi anu rada miskin, fakir, berarti nang 80. Oh, ieu mah katuang di bumi nanti gaduheun saha? Gaduheun yatim piatu, berarti nang pahala nu baraha? 8. Oh, ieu mah dipasikeun ka saha? Pasikeun ka sepuhna. Saya WA cek pamajikan yang jangan malam-malam soalnya kan abah sing apal malam Selasa teh pahalana gede. Oh malam Jumat we beuh teh geus nga-WA bebeb entong wengi teuing arek ditangkeun bobo apa moal ge. Tenang sabar we nya alhamdulillah. Usaha teh ceureuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir rahimanallah jengkeun. Betul enggak? Oh, ieu mah dibikeunkeun ka kolotna 100.000, katuang ku ulama, ka kiai ku urang 800.000. Allah, untung teu kira-kira. Jadi sedekah jang muludan, jang rajaban, jang muharraman, maka semua pahala kita dapatkan. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Saya Pak Kades maaf. Saya orang yang percaya dengan sedekah. Saya enggak kerja Pak Kades. Iya, motivasi ke orang dia. Saya santri gratis Pak. Asal dek ngaji orang dia kali itu gratis, mau dipenta bayaran moal.
Misalnya usai jelema beunghar, mangga rek ngabantuan beli beas mah, jang dahareun santri. Cuma tidak dipungut per bulan kudu mayar sakieu. Makanya saya mah boga santri ge teu usaha. Rokok nanus gede di pasihan. Jajana saya kasih, makan saya tanggung, Pak. Asal daek. Terus setiap Jumat udah berjalan sejak saya Covid teh saya duitnya Pak Adesnya. Saya duit Covid mah. Sawah gen sabelah digadekeun keur Covid mah bener. Bener tuh. Entong gitu pangkat kiai ge bangkrut atuh. Atuh kiai lo baru bangkrut Covid mah. Jadwal saya geus loba batal kabeh. Akhirnya kumaha? Motor digadekeun heula. Daripada henteu teu dahar. Tapi saya yakin Pak, Bu, saya mulai Covid 2019 2020, saya mulai santunan Jumat Berkah. Santunan Jumat Berkah. Setiap Jumat yatim, piatu, jompo datang ke pesantren. Babagi belajar di mana? Belajar di 10.000. 10.000 naik 20.000, 25.000. Sekarang paling kecil 50.000, gedena 100.000. Setiap awal bulan saya kasih plus sembako. Jumlahnya ada 43 orang. Tidak pernah satu Jumat pun tertinggal, Pak. Alhamdulillah. Sugan sa Jumat tinggalan, seranjan abdi keur di Mekah, seranjan abdi keur di luar kota, seranjan luar negeri, satu Jumat pun tidak pernah tinggal. Saya titipkan, saya berangkat titip ini Jumat Berkah terus. Apa yang saya rasakan, Pak, Masya Allah. Hirup tenang, santri kaparaban. Kita, Masya Allah, hirup teh. Da duit, maaf, tong diudag-udag. Paribasa, bapak gerak incah neangan duit. Eueuh nu miceun. Heuh paribasa titah neangan du. Tah, laun aya pamajikan pandangan burik, cabak tarangna panas apa henteu. Da teu neangan duit mah kapangih. Da sugan cek pakades teh, loba tingna duit piceunan, aya teh dipadek teh. Teu aya. Lamun siga pajung ikhtiar, kasab, sugan we rezeki ti Gusti Allah, hegae lain neangan duit. Duit mah teu bisa diteangan, Pak. Saya yakinkan, Masya Allah, ternyata apa? Hidup makin barokah, Pak Kades. Zaman Covid, ya Allah, ya Rabbana. Saya punya pesantren, Pak Kades puntennya, pesantren singgungan pemerintah. Saya punya pesantren, cek pernah dapat bantuan pemerintah apa enggak? Saya nggak bangun modal sendiri. Aya nu sadaqah hegae, itu hegae. Alhamdulillah, Masya Allah. Setiap pesantren besar rata-rata dapat bantuan beras. Ada kan Sukabumi ada sedekah beras? Ada kan? Jam pesantren tanya yang bagikan beras Sukabumi, suka bagian beras ke pesantren. Pernah gak si Pak Rahmah mendapatkan beras sakarung? Tak pernah. Jongjon kang hirup teh. Jongjon. Kenapa? Modalna orang siyakin ke Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiptakan orang teh keur ibadah. Rezeki mah urusan Gusti. Nganu jadi masalah. Rezeki urusan Gusti Allah ku urang. Diudag-udag, ibadah urusan urang nah dihalwarakeun. Betul enggak? Kan rezeki mah urusan Gusti Allah. Ari ibadah urusan ari ibadah dilalawarakeun kewajiban urang, nah rezeki anu urusan Gusti Allah. Diudag-udag, jangankan kita manusia, makhluk melata pun oleh Allah dikasih rezeki, saudara. Betul apa tidak? Ternyata Pak Kades, alhamdulillah barokah. Barokah. Biasa ngabangun, badakan batur aneh. Abi naon sih amalanana yang kitu kieu gampang. Hiji khidmah ka indung ka bapak. Nu kadua ulah koret intina mah kitu lah. Ulah koret. Saya memberikan contoh kepada para asatid. Tempokeun izzudunya bilmal. Di akhir zaman itu seorang tokoh ulama itu, seorang kiai, tempokeun urang. Lain jang sombong lain, jang nyontoan umat. Supaya kieu oh geuninganan jadi ustaz genahnya barokah pan gitu. Laras teu? Makanya saya simpel. Islam mah ulah teuing naon teh ulah teuing tegang lah. Islam teh ngan salat wiridan batur kageteun. Ih embungan po Islam teh ngan ibadah we. Jadi mau asup Islam moal. Islam mah santai. Waktuna salat salat. Waktuna urang hobi nonton misalkan di bola, nonton bola. Menang lah geus peringkat ka hiji beres lah. Tong dibahas deui eta mah. Bae deg-degan oge lah nya eta mah. Abdi mah tara nonton tara. Ngan eta rezeki menit ka 4 pake beunang si Beckham. Poho Pak, henteu. Bohong. Tara nonton. Ngan cenah si Beckham ngagulkeun gitu. Gara-gara eta bek salah noker. Cenah tara nonton tara abdi mah tara. Tara sorangan. Sok kebarangan gitu daerah. La ilaha il Muhammadur Rasulullah. Nah hadirin gitu. Jadi simple. Waktuna tolab, waktuna usaha.
Waktuna bahkan sifat manusia Pak Kades, jangankan kita, seorang kiai, seorang ulama pun ada dorongan hawa nafsu untuk berbuat apa? Berbuat maksiat. Makanya selama ada hal yang dimubahkan, dihegaikan, hiburan, cek agama, mubah lain halal, lakonan. Ulah panati, ieu membuka kiai tengah nonton bola, kena mubah, kenaon? Keur ngahilangkeun hawa nafsuna untuk berbuat maksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Ku ngaji mah simple. Nu hobina mancing, nya mancing. Mancing di wahangan, di kulah katanga. Abdi seneng mancing. Kemarin sana mancing di Nagrak. Aduh, ada jamaah. Pak Abi kalau mau mancing ke sini, aya nila 7 kilo cenah. Tewak pancing. Bisa mah mah. Pas abdi mancing di Paraban heula, atuh teu meunang. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nah, dari motivasi. Jadi tempokeun gagahan Pak. Jadi titip rezeki mantong di emutan, nu penting mah abdi titip. Nah, jawabannya aku naon tadi. Seulengitkeun sifat koret. Jadi sifat manusia teh tilu, hiji naon? Sok ngeluh, nu kadua sok ngarasula, nu katilu kok illal musallin. Dina surah ka-22. Manusia tak sok ngeluh, manusia itu suka keluh kesah, sok ngarasula, sok kolet, illal musallin, kecuali orang-orang nu sok salat. Alladzina hum an salatihim daimun. Jelema anu sok ngadawamkeun dina salatna, maka moal ngeluh, moal koret, moal ngarasula. Ciri jelema anu sok salat Pak Kades. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Nalika diberi rezeki ku Gusti Allah, hakum maklum, dibagikeun jeung hak-hakna. Oh, ieu mah hak jang buludan, oh hak jang rajaban, hak fakir miskin, hak yatim piatu, ieu hak jang kiaina. Tah nu beunghar kitu. Anu sok-sok. Aya nanya. Pak Ustad, pancena si itu mah sok salat, rajin ka masjid tangge berjamaahna rajin, tapi mereket jahe. Cenah meni meureub eta mah meni meureub. Meni cenah Pak Ustad teh kumaha? Ustad bingung ngajawabna. Bi. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu. Aya. Salat rajin. Ibadah rajin. Berjamaah. Tapi cek urang dieu. Lain cek abdi lain. Koret berarti cek Imam Ghazali gampang simpel Pak. Diterima ibadah urang geus tarima ku Allah jeung teu gampang. Ngarubah sikap dan salat urang ka Gusti Allah kana kahirupan. Nalika urang sok ngeluh keneh, urang ngarasula keneh, koret keneh, berarti salat urang karak salat praktek hungkul, karak sujudna sujud anggota, karak rukuna dongkok doang. Berarti can tepi kana naon? Salat anu khosyi'in. Encan. Allahu Akbar hesenya. Laras teu? Jadi nu salat mah gampang, Pak. Makanya saya malu lawan koretera. Osok salat berjamaah tapi karat keneh, tatangga susah diantepkeun. Aya nu ngeluh, minta bantuan diantepkeun. Berarti salat teh tapi ku Allah Subhanahu wa taala simple. Cek saha? Cek Gusti Allah. Di mana? Buka di bumi. Al-Ma'arij ayat 18 juga kangga apa? Tiga ayat 24 buka we ku nyalira bila abdi lepat. Allahu Akbar simpel. Pan irajaban perbaiki urang salat urang. Lares heuh cenah pan lobakeun masalah. Pak, guru urang jelas betul pisan. Urang hirup sok loba masalah pan. Ayanya masalah mah apapun mengandung resiko. Ustad, geunah jadi ustad mah ceramah kitu ka dieu shooting, aya resikona Pak. Nu dagang aya teu laku, nu tani aya. Bener teu? Tukang bas komo ka Palu. Bener teu? Tukang shooting ieu kameramen atau dop disebut telon ieu mah aya, baterena parem. Semua mengandung resiko. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada resiko. Kita setiap manusia punya masalah. Urang pan hayang mata umur. Ya Allah umurkeun panjang urang. Osok kitu osok. KBG hayang umur. Anu apal teh umur teh naon? Umur teh masalah.
Tan ku pangarsa sebutkeun nya wabihi nasta'in ala umurid. Minta tolong ka Allah tina perkara dunia jeung perkara agama, berarti umur teh masalah hadirin. Semakin panjang umur semakin ada masalah. Ngan Al-Qur'an memberikan solusi. Mana Al-Qur'an? Wasta'inu bis sabri was shalah. Leuleus ini. Wasta'inu bis sabri was shalah. Oh, kudu dicorowokeun jadi mah yakin. Ieu mah Islam mah cap odol Pak Kades. Dipencet kalak merecet ieu mah. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh. Wasta'inu bis sabri was shalah. Sok anjeun minta tolong hiji kana sabar, dua kana salat. Lalu oga masalah dina usahana, dina ituna, dina ieuna, cukup ulah datang ka mana-mana. Ulah datang urang ngaprak nyeun status. Solusi ada lewat mana? Nyaeta lewat Kenapa sabar dulu baru salat? Sabab urang moal bisa salat lamun teu sabar. Laras? Hayya 'alas shalah. Ngadangu kitu apakah urang langsung kacaiduk jadi ka masjid apa? Kagok. Elehku kagok. Bener teu? Bejana ti dieu cenah adana kitu ti dieu. Adana belah kitu bieu ti dieu. Alhamdulillah. Yakin lamun adan kitu yakin masjid rame ka dieu. Lamun anu adan enakeun kos di Madinah yakin Masjid Anwar pinuh. Nempo nu adan asaku aneh geus nempo adan balik deui teh pan aya kang caritana aya dongengna aya pemuda kan biasakan nya kieu aya biasana mah ai ngah cenah gitu hiji waktu ngeunaheun adanna as-salatu khairum minan naum. Cek jamaah teh kenaon euy ngabring ka masjid semangat eta nu adan bungaheun Allahu akbar ieu luar biasa tempo teh geuning saeta balik deui eta teh sugan rek berjamaah nempo nu adan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tuh kembali ke lab tuh kagok pan moal bisa salat lamun teu sabar bahkan dina salat ge perlu sabar pada mah yang burung gusuh aya salat teh hayang gurung gusuh Allahu akbar itu ustaz saya datang keneh wae teh geus penting itu eta penyakit bener teu padahal maaf Pak Abah ieu mah ngobrol abahnya hirup barokah rezeki gampang itu gampang cukup menunaikan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model kieu lah. Dina kitab Bulughul Maram dijelaskeun. Fa iza adanta patarosal, nalika adan teh ya pemuda adan patarosal panjangkeun ulah pondok-pondok teh adan teh. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cek Nabi lain gitu panjangkan patarosal panjang hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah panjangkeun pancenang sekolot mah teu kuat ku napas budak ngora yang jang kolot lain budak ngora pan budak mah aya alasan abi bisa panjangan teu kuat nadana teu apal teu kudu make nada hayya 'alas shalah cukup segitu esarkeun mikna nu penting cek Nabi patarosal ngan lamun dina qomat fa iza aqamta fahdar qomat mah gancangkeun
hartosna Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah pan aya kan legeg-legeg eta qomat teh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah kira eta mah gitu da cek nabi pahdar gancangkeun qomat mah laun adzan pak gancangkeun kitu tuh masyaallah laras teh orang nungguan antara adzan jeung iqomat aik dina kita wasiatul mustofa mangga rek dina kita bulgul maroh mangga maka sajelema nu ngadoa antara qomat antara adzan jeung iqomat nungguan data waktu salat ye berjamaah maka eta naon cai datang itu gaya cai alhamdulillah tapi bener Kang ieu we dileutkeun alhamdulillah hapunten nya dilek-lek ieu data aya selatan teh ayat sadaya sodotan we alhamdulillah ya enggak usum Ciherang ya nama usum ngiji alhamdulillah la ilaha illallah tuh abah masyaallah urang ngadoa ya nungguan imam datang maka eta doa moal ditolak ku Allah Subhanahu wa taala ih untung teh kira-kira untung teh untung ngan hawana wegah nungguan sakitu oge ya dina pesan aya waktunya sok aya waktu tuh waktu qomatnya 10 menit misalkan da tanggal teh mana ustaz bisa datang keneh wae yang padahal mah kesempatan jangan doa ka Gusti Allah ih abdi mah Pak puntennya diajar setiap menik hadis diamalkeun model kieu lah Pak Kades nalika urang entos tos abdas teh sampunakeun tos abdas ngumah sampean nu palih kiri baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr kaberes 10 uihan dina kitab Basul Mustafa bab salat bab wudu jeung salat maka setiap kasusahna ku Allah bakal dimudahkeun encan salat oge ya Allah geus dibere solusi tah urang mah kumaha ban salat wuduna kecepek-kecepek sakumaha sila sunahna kumaha caina alitan punten nya cai alitan sret uyumang sunah dina wudu urang kumaha abang cucurukan Allahu akbar komo nakulah mah nya dina kulah eta kulah ngumasuku dikitukeun we beres eta asal bahasa bener teh sok akulah ih arek salat bener kumaha urang can bener ih baca inna anzalna abdi mah alhamdulillah bah ngadawam diajar ngadawam inna anzalna teu nyampe 5 menit teu tos dinya karak urang tos ngadoa inna anzalna 10 uihan nyanak deui cai kumaha deui pandangan urang tame ngadoa kumaha subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illallah wahdahu syarikalah astagfiruka wa atubu ilaik ceuk nabi tos kitu tungkulkeun mastaka urang ningali bumi ngucapkeun deui naon wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tahirin waj'alni min ibadikas tuh dina wudu geus aya tata carana masyaallah diatur ku Islam ngan urang mah wegah ta wudu kita tibang we da eta nya eta teh ngumah rambut kiwat nyaah betel teh nyaah minyak Allahu akbar la ilaha illallah tuh beres salat we kenapa salat solusi punten dina salat aya doa antara dua sujudna doana Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini tuh abah Pak Kades punten nya tuh urang dina salat teh sing isin salat teh pan tadi teh cek pangarsa as-shalatu mirajul mukminin wah aya larutan alhamdulillah sing panjang umurnya banyak ya Allah sing namihan deui la ilaha illallah Muhammadur rasul tuh tingali punten salat urang tong sok kurung gusuh mi'raj berarti urang teh mi'raj berarti ka luhur berarti tepang jeung saha jeung Gusti
Nah ieu keur salat urang eueuh rasa isin Gusti Allah. Salat teh eta bajuna parte we eta mah. Ngilikan baju batur di lebaran eta wadimor sarung teh ngilikan sarung batur salat teh. Bener teh? Eta soca kena wadimor. Tapi itu mah beda cenah Pak Kades mah make BHS beda aja. Diajar isin ku Allah salat tinggal ditungkulkeun. Ayeuna contoh umi anehna urang mah kieu lah. Ari tepang jeung pejabat contoh Pak Kades, tepang weh jeung gubernur, jeung bupati aya rasa isin teu? Pasti aya rasa isin. Laras teu? Sifat kita manusia, ketemu orang kaya, ketemu pejabat rada malu. Tapi kenapa pas salat kita ketemu sama Allah, kita komunikasi lewat salat dengan Allah, urang teh eueuh isin. Bismillahirrahmanirrahim. Eta cak-cak lompatan coba nih cak. Eta cak-cak dibaca. Arek tepi kumaha salat urang. Dina salat kalimah Rabbig fili hartosan. Rabbig fili Gusti hampura dosa abdi. Warhamni Gusti kanyaah diri abdi. Wajibuni Gusti tutupan aib abdi sabab abdi teh loba aib loba dosa pernah noong. Beuh ulun dikanyahoan noong urangnya. Pernah ngomongkeun batur aib. Wajibuni warfani Gusti angkat derajat abdi. Warzukni Gusti rizkian abdi. Wahdini Gusti bere hidayah supaya istiqomah dina ibadah. Wa'afini sehatkeun diri abdi. Wa'fuani hampura dosa-dosa nu kahilapan abdi alit kumplit dina salat. Makana doa eta dibaca antara dua sujud. Tuh. Tungkulkeun maknaan. Rabbig filli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'an. Maknaan bakal diijabah ku Allah hajat-hajat urang. Sot lakonan cek abdi. Diajarin Rabbig filli we lah. Eta pas eta urang ulah gancang teuing maknaan hirup urang 40 poe we lakonan kitu bakal aya kejutan Gusti Allah. Urang mah kumaha Rabbig filli wajibun warfa'ni warzukni Allah subhanahu Allah tul edu ya Allah ya Rabbana. Salat teh sabada udah jurig abah ya Allah ya Rabbana. Ya Allah. Makanya punten lamun silaturahim ka pondok pesantren Al-Qur'an Syifa Rahmah jangan aneh. Lihat santri saya, lihat jamaah abdi netepanan lalila ti ditu mah. Puan lamun SMA ka ditu mah nyebutkeun abi salat di dieu mah lila cenah. Kenapa saya katakan urang sibuk ku dunia, urang sibuk gawe, piraku urang dina salat buburu Gusti Allah sing era. Laras teu? Jadi Allah moal mungkin Allah bohong moal. Mustahil Allah bohong. Laras? Allah mah menepati janji. Cek Gusti Allah wasta'inu bis sabri wassalah, minta tolong anjeun sok lewat sabar jeung salat. Lakonan Rabbig filli, masalah nun bakal selesai Gusti Allah. Pak, mandakan hidup itu simple, Pak. Simple hidup itu masyaallah. Tingkatkeun ibadah orang Gusti Allah, perbaiki salat urang, insyaallah kahirupan urang ge bakal diperbaiki ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Da eta kuncina mah Pak. Mana betitip tuh? Rabbig filli warhamni. Urang mah kumaha? Rabbig filli warhamni wajibni warfani warzukni wadini wa'afini wa'fuani. Contoh kieu lah abdi ka Pak Kades ya. Pak Kades punten nya. Pak Kades minta duit atuh minta duit. Pak Kades minta duit. Masihan moal ka Pak Kades. Moal. Contoh ya mah. Contoh pek kieu abdi. Pak Kades punten bilih bade sedekah ka abdi nyuhungkeun tulung. Masihan moal. Sabab urangna make adab. Sia mah geuningsnya tuh Masya Allah. Lain isyarat ya mau jadi ya Allah. Pan kitu berenang. Orang daek dolongan ka batur sabab adab halus. Kita pengen bantu orang karena kenapa? Cara minta halus. Ari urang Gusti Allah. Hayang rezeki, hayang sehat, hayang diangkat ke derajat tapi dina salatna Rabbig filli wajibni warfani warzukni wahdini. Duh Bang Emok poe ieu dina nagihan. Contoh. Ari kumaha? Pokona mah nya dina salat la yahduru fis salati illa salat. Nika salat ulah ingetna naon hadirin? Inget kana makna lamun can bisa khusyuk mah. Nikmat. Saya buktikan Pak. Dulu abdi teu ngimpen lah asupna TV Pak. Teu ngimpi arek asupna TV. Ado kasetrum atuh ripuh.
Nyata ngimpi ke TV nya kan Masya Allah kejutan daripada Allah Masya Allah orang-orang Gunung Endut orang Lembur izin Allah coba bisa di media televisi bersiar diangkat derajat Gusti Allah Subhanahu wa taala abdi tiasa bangun pasantren tiasa gaduh santri kehidupan Allah angkat sedikit-sedikit di mana cek guru baheula cek sepuh oge sami pangarsa rama abdinya lira sok tong sok loba nuntut ka Allah mah haluskeun ibadah salat sakitu urang badalin pakat wali lain urang mah wali mah salatna alus pentingna aurad pentingna zikir munajat ka Allah urang masih bukan ku dunia ngan minimal dina salat lamun can mampu cenah minimal dina kalimah rabbik filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fun khusukkeun lamun bisa dimaknaan kabuktos Pak Kades kabuktos Masya Allah sok heupeun urang teh rajaban teh make modal Pak modal teh modal omongan nang ustad lagi artis kabatur mahal teh ka dieu mah can puguh bener teh make modal pan Pak Kades sing aya ilmu nerap urang ulah tika rajaban ulang tahun rajaban tapi perubahan leres teh minimal urang dina salat tingkatkeun abah hapunten ieu mah punten sasmatan sanes ieu mah menyampaikan apa yang karena Andi Panarosan Pak tidak pernah berani menyampaikan sesuatu yang belum saya lakuin. Ada kan kieu dan kabura maqtul indallahi antakulu malataf. Heuh urang nyarita kieu-kieu ka batur, aya urang can lakuan. Allah murkaeun. Saya menyampaikan apa yang saya sudah rasakan. Dina salat keur diajar, bab sedekah saya lagi belajar. Nu karaos ku abdi bakal tepi tah ka jamaah. Nalika urang nyampaikan urang dilakukeun, yakin hambar moal manfaat moal ti ka mana ge. Karena berawal di ibda binab berawal dina diri sendiri. Salat teh katawaduan. Beres salat berarti hikmah urang naik salat geus alus teh tadi teh. Maka urang bakal jadi jelema anu bager, bakal berehan, bakal santun ka batur, bakal hormat ka batur. Tingali lengkap dijabarkeun. Kenapa ada ruku, kenapa ada sujud? Ruku teh kan hormat. Ulah tika urang sok salat tapi angkuh keneh. Jeung tatangga tarapatanya misalkan nya jeung tatangga teh sariawan eueuh patanya-tanya eueuh eta mah tengkuh kenapa di dunia mah nu gagah Pak titik saeutik eueuh nu gagah ari imana gedong sugat eueuh nu gagah si Andi Panarosan mah teu pernah keung ku jelema punten dah ayeuna ieu bisa kena YouTube-keun hegaya abdi mah saya itu Masya Allah saya tidak pernah dengan pangkat jabatan kumaha saya mah kabumi teh punten pejabat-pejabat biasa abdi mah abdi itu datang ke pesantren arek rakyat pejabat itu susah disambut biasa wae teu pernah keung jelema mah sieun abdi mah sieun hiji ku guru ku orang tua beres jalmi mah sami kadang-kadang aya jelema karak boga duit sakitu geus patangang peteng-teng tibang boga apansa nang kredit gimana hese ditanya tadi Allah ya Rabbana ya Karim loba kayak begitu kenapa dunia mah sesa bisa ngurus dunia maka bakal salamat teu bisa ngurus dunia mah bakal nyilaka sakitu ciri jelema anu istiqomah dina dunyana riweuh berarti barokah dunyana berarti geus bisa ngamampatkeun hadirin rahimakumullah panginten sakitu geus jam 11 tadi teh ya tong lilala teuing nya mangke onang deui we engke onang deui we onang deui gampang onang deui da ieu mah henteu henteu cukup urang salat perbaiki Rabbik fili warhamni tapi hayang maca Gusti salat abdi tampi apa encan tingali perubahan akhlak urang saya apa teh acan sakitu hadirin rahimakumullah yuk serangan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana tungkulkeun sadaya mastakana bismillahirrahmanirrahim tingalikeun abdi itu punten pandanganna peureupkeun sapertos kieu lain cek abdi cek Kanjeng Rasul dina hadis nalika urang gaduh hajat gaduh pangabutuh baca doa ieu syaratna pandanganna kieukeun tungkulkeun rekeskeun ka Allah tuturkeun abdi bismillahirrahmanirrahim Allahu Rabbi
la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Dina manah sok sebutkeun hajat masing-masing, ngadoana ngarekasan ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Urang tos talab ilmu uih kenik kalimat tasbih, mudah-mudahan uih ti dieu urang keng pahampura Allah Subhanahu wa taala, hirup ulang langkung barokah, mudah-mudahan Allah maparin hidayah ka urang sadayana ngalaksanakeun ibadah taat Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hoyong lebih kenal ka abdi boleh di media sosial namina Andi Panarosan, baik TikTok, Instagram ataupun Facebook, insyaallah nya. Mudah-mudahan urang di alam dunia sing ditebangkeun dina kasayan, nalika tepang di alam dunia mudah-mudahan urang dikumpulkeun dina surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka Al Mukarrom Kiai Haji Andi Panarosan anu parantos masihan tausiah anu sakitu rincina. Mudah-mudahan naon anu disampaikeun mising aya manfaatna ka urang sadayana tur urang sadayana tiasa ngamalkeunana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun wa muhtaramun, alhamdulillah acara di awal dugi akhir parantos rengse. Hayu orang tutup acara ku ngaoskeun wal asri sawihan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pribados selaku MC nyuwunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana atanapi kalepatanana. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.